Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkaran pamujadat kanurbawi sesa. Dat anu sinenjang ka heman, buktosna heman ka hamba-hambana, nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Salempai kanyaah anu maha welas, sinuat solawat, sinareng salam, mugia salamina, dirurugkeun, diamparkeun, kajungjunan alam, nyatana, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ka para ahlina, ka para ashabna, dumugi ka akhir wanci, ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri anu kuring kuring dipihormat, hadirin hadirat rahimakumullah. Zaman kiwari mah seueur pisan jalmi, utamina orang Sunda anu teu nyaho ngeunaan karakter Sunda anu salaresna. Malahan di sawatara wewengkon mah atau seueur urang Sunda anu paripolahna nurutan budaya luar. Cobi ku urang perhatoskeun. Loba nonoman kiwari anu paripolahna teu bener. Sapertos basana teu merenah, paripolahna teu pikaresepeun. Anu pohara mah sok bonteng ngalawan kadu. Anu leutik ngalawan kanu gede. Anu jadi budak ngalawan kanu jadi kolot. Kitu oge anu gede teu mikanyaah kanu leutik. Naudzubillahi min dzalik. Ku kituna para hadirin, urang sadaya kedah ngamumule kana budaya Sunda. Sabab adat kebiasaan Sunda mah hade pisan. Sapertos basana, paripolahna, kasenianana, jeung sajabana. Seueur budaya Sunda anu tos kaelehkeun ku budaya modern. Salah sahiji pikeun urang ngamumule budaya Sunda teh nyaeta urang kedah tiasa ngagunakeun basana sapopoe. Bisa? Hadirin anu kusim kuring dipohormat. Saparantosna sim kuring maluruh kana sababaraha sumber anu jadi rujukan. Sing horeng geuning anu jadi anu utama pikeun nonoman anu ngamumule budaya Sunda teh taya sanes. Eta kedah mibanda kana rasa katineung budayana. Kitu. Janten urang sadaya kedah ngamumule kana budaya Sunda. Sanajan urang subung ku pangaweuruh, sudang ku pangabisa. Nanging urang kedah tiasa ngamumule mika cinta kana budaya urang. Sabab lamun teu ku urang deku saha deui. Supaya budaya urang tiasa maju. Terus budaya urang tiasa berkembang. Sae katinggalna di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, rupina sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepan.